Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh hanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg. Ayeuna kantun bagian anu ka 5 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Rebeka Almaira. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngaran teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka-5. Kumaha salajengna sor cikopina bitot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dung tumpak dung 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 pak. Para wargi sadayana kalayan dipirik ku sora jangkrik anu ngikrik, dikendangan ku sora gaang anu reang, ditabuhan ku sora cihcir anu pating alucir, angin peuting ngahiriring, angin peuting ngahariring, maturan 2 insan anu keur lumampah nanjak ngajugjug ka puncak Gunung Goong. Najan ukur dicaangan ku sinar obor anu meunang ngajieun tina buah nyimplung anu henteu matak sabaraha caangna, tapi Ki Boeng mah lain kana henteu ngatog. Ngan si Openg anu harita teh loba ti tajong, loba ti kosewad kana akar, ti tajong kana tunggul, kadang ti tajong kana batu. Tapi si Openg teu ieuh aral, malahan beuki panasaran. Nah kos kumaha imahna si Ki Boeng teh. Nah habet ngajieun imah di puncurut Gunung Goong. Sapapanjang jalan Ki Boeng ngajak ngobrol, sakapeung sok ngajak heureuy. Teuing adatna tukang heureuy teuing ngahaja, ngarasi Openg teu tereh capek. Si Openg anu ukur ngahaminan, kadang milu seuri nyeungseurikeun polah laku Ki Boeng anu kadang pikaseurieun. Harta Ki Boeng ujug-ujug cok deku. Awas, cek Ki Boeng. Atuh si Openg kasih darwasna, panyangkana dihareup aya maung. Oh, aya naon kieu we?
Cek si Openg bari ngadeg-deg nyekelan kana tonggong Ki Boeng anu keur ngadapang. Barang keur kitu, dut. Ki Boeng hitut meuni pakdut. Aya itu jang. Cek Ki Boeng tuluy cengkat deui. Ah, bedus teh. Lamun lain aki-aki takola ku aing mah sia. Ngadon ngabekok ka aing. Cek si Openg ngagerentesna jero hatena. Teu kacaturkeun kumaha lila di jalana, akhirna Ki Boeng jeung si Openg nepi oge ka puncrut Gunung Goong. Di puncrut mah rada caang, sabab kacaangan ku cahaya bulan anu teu kahalangan ku tatangkalan. Di puncrut Gunung Goong katempo aya hiji imah leutik. Tah, ieu imah agi majang. Najan leutik oge hasil gesang sorangan, lain ladang gagarong atawa ngarampok duit nagara. Cek Ki Boeng ngalacat kana golodog tuluy cetrek muka tulak panto. Bray, panto eta imah teh tepat nama saung muka. Ki Boeng tuluy sup ngalengkah asup dituturkeun ku si Openg di tukangeunana. Sanggeus aya di jero imah, Ki Boeng tuluy nyeungeut damar, geus kitu ngamparkeun samak butut sahelai. Log yang diugainya tah, agirek jogo deula jai juga aya kenenya. Cek Ki Boeng tuluy ngaleos ka dapur. Si Openg atuh langsung andiprek bakat ku leuleus, sukuna karasa nyeri, awakna lungse. Teu lila Ki Boeng geus norojol deui bari mawa kendi jeung susuguh. Susuguhna aya seupan sampe belum caruluk sesakamari meureunnan. Lumayan yang tah ieu. Belum kulub zambe jeung ganjel beudeng mah aya dangeuna keneh sok sanajan geus bari nu kamari ayo jang. Oh, atur nuhun Ki. Saki oge ditampi ku uing Ki. Si Openg langsung nyokot cai dina kendi. Geus kitu maragot weh nginum, mending ngalek. Sanggeus nginum, kop kana beuleum sampe, tuluy dihuapkeun. Najan tiis jebanu kamari, tapi karasana meuni nikmat abong keur lapar. Dah di dieu agi teh hirup nyorangan jang. Geus aya kana 50 daunan mah agi ngajrek di dieu teh. Nyati sabrak agi diusir we ku Nyi Kokom ka bogo aki. Lamun deui sabar-sabar deui mah meureun agi teh geus ngagantung kanyut ngagantung maneh maksud teh. Nah, kunaon kitu Ki? Pangna diusir ku Ci Kokom Ki? Cek si Openg penasaran. Diusir ku Nyi Kokom agi teh jang. Beda eta Nyi Kokom minta dipangbelikeun cangjut, ari ku agi malah dibere sayang zireum, bari zireumna zireum karang ge jang. Duh, si Aki hanas ku uing di Bandungan Ki. Cek si Openg kakerot dina hatena amarah meureun. Saterusna si Openg jeung Ki Boeng ngobrol ngaler ngidul, sagala dicaritakeun sagala diobrolkeun. Timiti asal muasal jeung pangalaman hirup sewang-sewangan. Tetela Ki Boeng teh umurna geus leuwih ti 80 tahunan. Ki Boeng asal nama ngarenggenek di lembur leuwih badak. Ki Boeng teh anak saurang sodagar kaya. Ki Boeng waktu keur budak hirupna disenangkeun pisan ku kolotna. Segala kahayang dicumponan, diogo sagalana weh paribasana mah. Tapi mangsa Ki Boeng nincak mangsa rumaja, kayaan jadi robah. Ki Boeng boga kabogoh ka saurang mojang anak gegedug Karaman. Nyaeta Nyi Widasari, anakna Ki Jugala gegedug Karaman Kunyuk Rawun. Atuh bogoe kolotna Ki Boeng salaku sodagara kaya,
teu panuju ari kudu boga pimenentueun ka anak rampok. Ki Boeng anu ngaran aslina Raden Arya jadi loba ngalamun. Anu akhirna Raden Arya alias Ki Boeng teh kabur ti imahna, ngejat ti lemurna. Kaburna boga niat rek maguron ka hiji paguron anu kasohor nu aya di tatar kulon, tepatna di Banten. Nyaeta di paguron heulang bodas. Singgetna carita sanggeus jucung Ki Boeng maguron, Raden Arya teh niat arek ngalamar Nyi Widasari salaku anak gegedug Karaman. Tapi ngalamar tacan kalaksana, kaburu menang warta. Kolotna geus tilar dunia lantaran dipergasa ku Ki Jugala. Atuh antar dendam jeung amarah ka Ki Jugala, tapi bogoh ka anakna. Raden Arya maksakeun nepungan Ki Jugala salaku gegedug Karaman kunyuk rawun. Tapi barang nepi ka tempat dumuk matuna Ki Jugala, tetela Nyi Widasari geus dikawinkeun ka saurang jawara ti Pangandaran anu ngaranna Kilodra. Atuh tidinya hate Raden Arya alias Ki Boeng hancur. Akhirna milih hirup ngumbara ngalalana, lelempangan mapai-mapai jalan, ngundur-ngundur pasir, nutur-nutur indung suku. Ngalalana kamana we? Unggal paguron di datangan, unggal guru di tepungan, ngulik ilmu salobana. Nepi ka umur 70 tahun, Raden Arya ngalalana tepuguh dumukna jeung teu hayang kawin. Nu saterus nama Raden Arya alias Ki Boeng nyieun tempat padumukan anu matuh, nyatana di puncrut Gunung Goong anu kiwari keur dicicingan ku dirina katut ku si Openg. Si Openg ngabandungan kana guaran caritaan Ki Boeng. Saking kulila teuing ngabandunganana katempo si Openg nepi ka lelenggutan. Anu akhirna golepak. Si Openg ngagolepak kasarean. Para wargi sadayana. Panon poe geus medal ti tebeh wetan. Dipapag kuraungna hayam leuweung jeung sora manuk silih tempas jeung sora monyet. Si Openg jeung Ki Boeng harita geus sarudang ti subuh mula keneh. Ayeuna keur dariuk duaan dina bangku awi handapeun tangkal jati. Manco ka kulon nyawang amparan tatangkalan anu hezo ngemplok katempo ti puncrut Gunung Goong. Di puncrut Gunung Goong teh kayana datar. Jaradi ukur cukut-cukut eurih jeung aya tangkal jati hiji. Henteu lega teuing, paling legana ya 4 atawa 5 tumbakna. Yang Obeng, kumaha gira-girana pibedaheun moal jijing di dieu jeung agi jang. Cek Ki Boeng. Betah Ki, di dieu mah tiis ceulih herang mata Ki. Jawab si Openg. Suhugur aduh hari ilaing bedah mah jang. Agi teh geus lila ieu teh neneangan saurang budak gora anu daek narima warisan di agi. Warisan? Na warisan naon Ki? Sieun uing mah ari rek dibere sawah mah teu bisa molahna Ki. Ih, lain warisan sawah deuleu sujang. Dagi ayeuna mah geus teu boga harta banda. Sawah kebon jeung anu jejena anu boga kolot agi ku agi dilurkeun we ditinggalkeun sapekna ngadenge kolot dipergasa ku Ki Jugala. Atuh terus rek mikeun warisan naon kitu Ki? Ari lain rek mikeun harta banda mah Ki. Agi teh rek ngawariskeun ilmu ka ilaing Jujang. Ilmu agi kajida lobana.
Ya cukup we keur ngabasmi tindak laku kajahatan anu ayeuna ger beuki maju jeung keur mabu. No leres eta teh ki nya bentet atuh Ujang kudu bisa ngabasmi kajahatan sabangsa karaban anu kamari ngancurkeun lebur si Sujang. Buah-buah mah si Jamrong teh masih aya badula patalina jeung Ki Jugala musuh agi baheula. Nya mangga atuh Ki, abdi bagja pisan upami bade diwaris ilmu panemu ku Aki. Kumargi abdi mah jalmina taya katiasa, jalmi bodoh katotoroyo Ki. Bodoh katotoloyo lain bodoh onjong Ujang. Geus gieu ayeuna mah tidak geut ayeuna ilaing rek diangkat murid ku dewek Ujang. Sagala ilmu penemu jambi pamake, ilmu kadugalan, ilmu agama jeung ilmu zejena ku Aki rek diwariskeun ditamplokeun ka ilaing openg kabeh. Ceki Boeng nyaritana daria bari campur kasar lemes jeung basajan. Mangga Ki, sateu acana oge abdi ngahaturkeun nuhun kana kasayan ti Aki anu rek ngangkat murid ka abdi Ki. Tembala si Openg. Ayo aduh, ayeuna mah urang diajar ngadadasaran dagang we, dagang tarasi. Maksudnya ngadadasaran diajar ilmu silat. Cek Ki Boeng bari jung Ki Boeng cengkat. Si Openg oge milu cengkat. Ki Boeng ngalengkah ku si Openg dituturkeun. Teu lila reg Ki Boeng ngarandeg. Sok ayeuna olahraga heula jung lulumpatan. Tapi di tempat lumpatan di tempat turutan deweknya. Cek Ki Boeng bari tuluy aclang-aclangan lumpat di tempat. Si Openg teu baha nurutan aclang-aclangan. Timimiti poe harita si Openg dilatih ku Ki Boeng, dilatih ragana oge dilatih jiwana, diwurukan ilmu silat jeung diajaran ilmu agama. Tetela Ki Boeng teh saurang sepuh anu linuhung, anu sugih ku pangarti, jembar ku panalar, ceuyah ku pangabisa. Atuh si Openg leukeun soson-soson jeung junun dina diajarna. Sabab dina hatena geus gilig hayang boga ilmu, hayang bisa silat, ngarah bisa numpes kajahatan. Sabab dirina geus ngarasakeun jadi korban tindak laku kajahatan. Bapana nepi ka maot dibinasa ku Ki Jamrong. Indungna oge teuing kumaha nasibna, meureun teuing hirup keneh teuing henteu, da sabab dibawa ka leuweung kamurang ku Ki Jamrong. Poe ka poe si Openg terus dilatih. Pangawakanana jadi kaleker jeung ngareusi. Sorot panona oge beda ayeuna mah aya simaan jeung seukeut alahbatan mata heulang. Jeung ayeuna mah si Openg jadi resep heureuy katularan ku sifat guruna. Si Openg ayeuna geus apal kana puluhan jurus silat. Ngaji oge geus lancar. Kari ngapikanna na salat taraelat. Jeung geus bisa neangan dahareun ti leuweung, kadang moro mencek, kadang ngalabung buahan liar. Kitu tah kayan si Openg kiwari. Ayeuna cag heula urang tunda lalakon si Openg anu keur miguru ka Ki Boeng. Ayeuna urang malikan heula ka tukang nyaritakeun 3 urang batur salemburna si Openg. Nyaeta si Dede, si Aib jeung Mang Yayat. Anu harita kabur katawuran ngejat ti pakalangan waktu urang lemur lengkong bentrok jeung balad Karaman. Tilu urang jalma eta
harita dina pangkaburanana der asup ka pilemburan. Tiluanana muru ka imahna masing-masing. Aib asup ka imahna langsung ngahudangkeun inung bapana. Pak, ma, hudang pak, ma. Karaman ayo, urang ngungsi ma, urang kabur. Cek si Aib bari ngagubrag gabreg inung bapana. Keun bae Karaman mah. Keun bae kamarang mah ada sato. Ngaganggu wae ka kolot mamane teh Aib. Cek bapana ti jero kamar. Lain kamarang pak. Karaman alias gerombolan garong anu sok karaja harta urang lembur pak. Cek si Aib ngagojorowok ngajelaskeun. Mane mah katinggalun berita eta nu ngajarah mah keur demo eta teh keur merjuangkeun aspirasi rakyat. Cek bapana nembalan deui. Lah aing mah Tong ngaladenan wae si Aib atuh bapana. Buru teruskeun deui bapana. Kagok ieu saeutik deui. Cek indung si Aib ngilu ngomong. Atuh si Aib teu bisa ngomong deui. Cek pikirna lamun lila teuing di imah bisi kaburu aya para Karaman. Atuh sup si Aib asup ka kamarna terus nyokot papakean 3 setel. Laju digembol dikaitkeun digembol kana taplak. Geus kitu kanceling we. Si Aib indit ninggalkeun kolotna anu henteu beunang di bejaan. Si Aib lempang rusuh ninggalkeun lembur dina kayan poek bari jeung teu boga tujuan. Nu aya dina pikiran si Aib mending nyalametkeun heula diri tina amukan para Karaman anu keur bitotama tarung campur di sisi pilemburan. Kocapkeun baladna si Dede barang nepi ka imahna langsung sup ka kamar nyokot pakaian sabaraha setel laju diwadahan kana kaneron. Geus kitu sup ka kamar bapana anu keur gering teu anta parah deui. Bapana langsung dipanggul dibawa keluar ti imah. Bapana nu keur sare atuh langsung karagaeun dijeritan. ampun aing ulah diperkosa, ampun aing ulah dipirusa. Cek bapak si Dede. Saha nu rek merkosa pak? Ieu uing Dede, hayu urang kabur pak. Bahaya loba Karaman di sisi lembur bisi urang dipaehan pak. Cek si Dede bari terus lempang maju kawetan mamangku bapana. Sedengkeun ari Mang Yayat nu harita geus nepi ka imahna langsung ngageuingkeun pamajikanana bari hari weus-weus pok nyarita. Indungna udang ieu udang. Cilaka euy. Aya para Karaman. Subutkeun harta urang subutkeun. Bea saya embe ayo subutkeun ayo. Cek Mang Yayat bari ngagubrag-gabreg palupu. Beeti pamajikan Mang Yayat mending ngagurubug keur ngeunah-ngeunah sare meunang ngimpi anu rame heug dikagetkeun atuh pugoe menibun celik bari reng hapranju. Ari akang ngaganggu wae kanu keur ngimpi. Aya naon sih Kak? Cek Beeti. Ieu aya balad Karaman. Urang lembur keur garaleut jeung Karaman di sisi lembur beh kulon. Tapi geus loba nu eleh. Akang ayeuna balik lantaran hayang nyalametkeun harta. Hayu salametkeun. Cek Mang Yayat ngajelaskeun. Oh nya ayo atuh. Tapi atur laki kami ka Pancilingan. Kami geus teu kuat ya yang ngompol. Embung lah ngantur maneki imah. Da sok disada seprit. Tapi ketang eta basa keur parawan. Ayeuna mah geus Coca-Cola cenah gitu. Ih. Teu ludeung atuh sorangan mah bapana. Borangan teuing si matunya. Ari mulung buah subuh-subuh. Ludeung sia teh. Ari rek ngompol meuni sieun sia teh. Nya ludeung atuh rek mulung buah mah. Da deket imah duda buahna oge. Mang Yayat jeung Beeti malah loba ngomong lain buru-buru nyalametkeun harta banda. Keur kitu ti luar kadenge nu pating jorowok. Tetela nu pating jorowok teh Karaman anu geus nepi ka tengah lembur.
jarah rambit krit duruk Kitu cenah pating gorowokna para karaman meuni saheng. Atuh pogowe Mang Yayat nepi ka norok tok tuurna. Beungeutna langsung pias. Mane sih lubang ngomong si Eti. Jadi para karaman kaburu daratang manten si curiga. Cek Mang Yayat jadi nyalahkeun Beti. Nya Akang sih lalaki oge teh hideng ngaladenan wae awewe nyu awe mambung eleh. Cek Beti embung disalahkeun. Sok pangieunkeun heula ci kopi ka itu, nyen kopi. Ari Akang nyaho kami hayang kieu malah diteh niuh kopi sagarupa deui. Mang Yayat jeung Beti malah pare-area omong. Barang keur kitu, buak! Panto imah aya nu ngadobrak. Tetela, panto teh rujad ditajong ku para karaman. Hei, serahkeun harta maneh, serahkeun. Cek saurang karaman. Aduh, teu gaduna naon kami mah. Temal Mang Yayat bari dodongkoan. Ulah ngabohong sia. Non we nu aya sok kaluarkeun. Lamun teu, maneh dibodaran sia ku aing. Cek saurang karaman bari ngacung-ngacungkeun bedogna. Bakat kusieun dipaehan, harita Mang Yayat ngaleos ka dapur. Tuluy balik deui bari manggul padaringan wadah beas. Iya Pak, ngan kadu beas kieu-kieuna. Cek Mang Yayat. Boga naon deui salenti beas. Sok gerak kaluarkeun. Lamun teu nurut dituruk saimah sia teh ku aing enak keneh deuleu. Cek karaman nyentak bari ngamang-ngamangkeun bedogna. Mang Yayat leos deui ngaleos ka dapur. Teu lila torojol balik deui. Bari mawa hayam 2 siki. Anu kabeneran keur nyileung-leuman loba sieuran. Mangga Pak, ieu hayam tah ngan kadu sakieu. Cek Mang Yayat bari terus lumpat deui ka dapur nyokot huutna. Tah ieu sakantenan huutna candak Pak. Jeung ieu beunyeurna tah bisi engke geus megar jeung anakna tah Pak. Ari Akang nganaonan uga harta sakitu-kituna dibikeun kabeh ka garong atuh. Beas make dibikeun jeung wadah-wadahna. Keisuk urang rek dahar naon atuh bapana. Cek Beti. Para kalaman ngareret ka Beti. Beti dipencerong ti luhur nepi ka handap, digigir nepi ka gigir deui. Sanggeus mancerong Beti cakakak. Eta karaman teh seuri meuni nyakakak. Hehe. Wayahna euy. Harta maneh dibawa ku aing. Pamajikan maneh oge sakalian rek dibawa. Lumayan lah gal-galeun oge, geus jabrik oge dibawa tambah tiris pake ganjal sare ku dewek euy. Cek balad karaman. Bari tuluy nyerenteng ka Beti. Gep. Leungeun Beti dicekel. Geus kitu dibedol, dibawa keluar ti imah. Atuh Beti jejeritan menta dilepaskeun. Lepaskeun. Tulung, Kang. Yayat, tulungan atuh kami, Kang. Tulungan. Cek Beti. Kop wae lah bawa pemajikan dewek mah cerewet ieu sok bawa. Temal Mang Yayat. Akang, tulungan Kang. Cek Beti jejeritan. Nempo pamajikan rek dibawa ku garong, Mang Yayat jadi kahudang kawanina. Nu tadina ngesokeun pikeun dibawa, tapi ari dibawa bener mah manehna teu narima. Culung! Mang Yayat loncat kaburuan. Lepaskeun sia pamajikan aing, lepaskeun. Heh. Ceuk sia bawa cenah tadi. Aing mah heureuy sia bobohongan. Berarti sia yang modar ngeureuykeun ka dewek. Balad, podaran ieu mangruk euy, podaran. Balad karaman nitah ka baturna sangkan ngahurup Mang Yayat. Atuh para karaman julung-jelang ngepung Mang Yayat. Kituna teh bari ting serepet ngalugas bedog. Mang Yayat geus teu boga pilihan, iwati nekad rek ngalawan. Siut huku. Mang Yayat ngulinkeun bedog luhureun sirahna. Para karaman anu jumlahna opatan
harita langsung nyebatkeun pakarang ngarah ka Mang Yayat. Mang Yayat gancang metakeun bedaugna, hiu terang. Mang Yayat bisa nakis panarajang lawan. Atuh bedaug bantrok solana pating balentrang. Tapi musuh narajang deui ti opat arah. Bedaug musuh pating kolebat ngarah ka Mang Yayat, hiu terang. 2 kali Mang Yayat bisa nakis serangan, tapi beres serangan lawan nu katilu teu bisa dihalangan deui. Mang Yayat beunang dikanek tonggongna bisa. Walah, aduh. Mang Yayat ngagero. Keur kitu, wut, datang deui serangan bedaug musuh. Beres. Bedaug ngagabres kana beuteung Mang Yayat. Koceak, cerit. Mang Yayat ngacerit meratan langit, ngoceak meratan jagat. Antukna bro, awakna rubuh bari mandi getih. Laju kerejet hos. Dihin pinasti Mang Yayat tinemu jeung pati. Beeti nepi ka jejeritan nyambat salakina. Tapi geus teu walakaya lantaran leungeunna geus dibanda tukang ku para karaman. Nalika kaayaan keur genting kitu, atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.